Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ngetes. Jawa Barat jeung Jawa Tengah pasti beda. Lamun kuring di Jawa Barat nana gerhana, lamun di Jawa Tengah bisa jadi nono gorhono, Pak. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur, nu jadi panggugah rasa, nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu, nu pajejat dina angan nyapukeun ria jeung sum'ah, nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang. Cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah saja husu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah Subhanahu wa taala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna. Nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha ngatur di handap mewah di luhur. Mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya mangrupakeun tuturus laku dina lampah ibadah sangkan berenah. Nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah, ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana, teu ungut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Mundut kanu Maha Agung muntang saraya kanu Maha Kawasa urang nyarande ka Gusti murbehing alam. Moga-moga ngariung urang sadaya di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna. Lain karena urang hebat, lain karena urang alus, lain karena urang soleh bisa hadir ka ieu, tapi karena takdir ti Pangeran Allah Azza wa Jalla. Pokona ngarti teu ngarti ungeuk we. Para asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubalighah, hormateun sim kuring, guruwaneun pikeun sim kuring. Pupuhu lembur, pakuwu, pakades, pakadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD. Nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormateun sim kuring. Para santriawan santriawati generasi nonoman ngora, penerus generasi Islam, mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana, dipaparin kabarokahan tina ilmu panemuna. Atau grup hadroh, moga-moga sing barokah dina sagala rupana, malah mandar Allah nang tayungan dina sagala kahirupan sing ngajadikeun kahuripan. Ibu miwah bapak sadaya anu hadir di ieu tempat, tangtu ibu datang ka dieu lain deuk lalajo kuring, kuring lain kiai, kuring lain ustad, kuring lain ulama, kuring lain santri. Komo tadi disebut Al-Mukarram muringkak bulu punu, sabab Al-Mukarram teh yang mulia. Ari kategori yang mulia teh anu mere lain nu dibere. Sedengkeun poe ayeuna kuring jujur lain nu mere tapi bakal dibere. Bisi ibu teu percaya engke beres ceramah Bandungan bakal aya anu ngudag. Pak Ustad tunggu, ini amplop. Berarti saya itu orang yang dikasih. Maka kategori Al-Mukarram teh anu mere lain nu dibere. Bilih Pak Kades jadi hoyong Al-Mukarram mangga ngan kudu mere. Bilih Pak Ustad bi kiai di dieu hoyong janten Al-Mukarram mangga wios abdi memoal jadi Al-Mukarram sabab sieun teu dibere. Ustad, kiai, santri ajengan
Kita lihat dalam sebuah hadis Nabi yang disebut warasatul anbiya. Ternyata kiai, ustadz, ajengan ulama itu adalah pewaris para nabi. Tapi naha Nabi ngawariskeun bager, tapi naha loba ustadz nu pardir. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, tapi naha urang molor wae. Nabi ngawariskeun someah dareh deh alus budi hade basa, tapi naha urang haseum pamatuk wae. Berarti sim kuring teh acan pantes acan meujuh lamun disebut ustad kiai beh dituna bab santri. Sim kuring make baju-baju biasa, pakai celana-celana biasa, ngomong saya ngomong biasa karena saya adalah manusia biasa, bukan manusia luar biasa. Saya sadar jadi ustad, jadi kiai, jadi penceramah itu karena ada jamaah. Da leungitna jamaah mah abdi rek ngomong jeung temok, Pak. Matak hakikat nu jadi ajengan, nu jadi ustad, nu jadi santri lain urang nu kudu menta dihargaan batur, tapi urang kudu ngahargaan batur. Sabab hakikat hirup moal pernah batur ngahargaan urang lamun urang teu mampu ngahargaan batur. Nu ngaran hirup moal pernah batur ngahormat urang lamun urang teu bisa ngahormat batur. Rakyat moal pernah milih hiji pamimpin lamun pamimpin teu wawuh jeung rakyatna. Maka hakikat nu ngaran hirup lain ibu bapa butuh ku kuring, tapi sebenarnya kuring butuh ku ibu bapa. Lantaran lamun jamaah teu hadir, na ari abdi rek baceo jeung saha. Mutualisme. Kita itu berbeda, saya Jawa Barat, Bandung. Di sini adalah Jawa Tengah. Tapi yang menyatukan kita adalah dua, pertama Islam dan kedua NKRI. Lamun diteun abdi uyah, lamun di dieu garam anger rasana mah pangset. Lamun di ditu gula, di dieu gula anger rasana mah amis. Lamun di dieu lalaki, di ditu lalaki, di dieu lalaki, di ditu awewe, di dieu awewe anger wujud jeung bentuk nama barareda. Coba nu ngaran lalaki aya kumisan, aya janggotan, aya bulu dadaan, matak lalaki mah teu meunang lebay, komo nepi ka leungeun dikieukeun. Lalaki mah tembongkeun wibawa lalaki, ngomong kudu handaruan, dedegna kudu rada hade, lamun nyarita kudu tegas. Beda jeung ibu, hohoak saeutik goreng. Tapi ibu eueuh kumis eueuh janggot, tapi ibu mah boga tugas buat baeud. Talamun aya bapak-bapak nu sok buat baeud, jemedud-jemedud kerok heula kumis isin, Pak. Sabab lain tugasnya. Ternyata diambil dari hikmah. Allah nyiptakan itu dalam Al-Quran itu azwaj. Azwaj itu manusia itu berpasangan, alam juga berpasangan, langit bumi, luhur hanap, alus goreng, bener salah, daek kedul, awewe lalaki, urang teangan mana anu teu papasangan. Bener salah milik urang, alus goreng milik urang, daek kedul milik urang. Maka hakikatna jalma tidak boleh menyalahkan orang sepanjang kita osok nyieun salah jika batur. Urang tong pernah nyaritakeun gorengna batur lantaran urang ge osok goreng jika batur. Tong pernah nyaritakeun salah batur da urang ge osok salah jika batur. Bahkan jelema nu pang salah-salahna lain jelema nu nyieun salah, tapi jelema nu wani mukakeun kasalahan batur. Berarti geus sombong dina dirina. Jikalau iblis tidak sanggup membuat kita menjadi orang jahat, maka iblis akan merencanakan sesuatu agar kita menjadi orang yang ria dalam ibadah. Dorakana mah sarua, Pak. Lamun iblis ngagoda jelema nu kedul pangaosan geus sidi kedulna, tapi nu paling paur nu daek pangaosan digoda ku riana. Sehingga paragbag dina status Facebook OTW pengajian. Lamun rek tahajud OTW tahajud. Beres taraweh karek 3 poe, alhamdulillah taraweh ketiga lancar, kaopat kalima si eta ngiles di masjid eueuh deui. Berarti ieu ngaranna ria nu kitu ngaranna. Kahartos. Jika iblis tidak sanggup menjadikan kita menjadi orang yang jahat, maka iblis punya janji kita akan dijadikan orang yang ria dalam ibadah. Silahkan baca Quran, silahkan baca sholawat, tapi jangan pernah kita merasa pang Qur'anna, pang sholawatna hargaan batur naon menjadi sababna, sabab urang ge barang karuhan. Hakikat Al-Quran lapad makna matan maknawi, lapad lapadna makna artina, matan eusina maknawi amalna. Kita merenung, kita membaca Al-Quran hanya sebatas lapad. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas Ar-Rahim nu Maha Asih. Eusikeun atuh Rahman Rahim Allah kana awak supaya urang siboga sifatnya ahan asihan jeung dedeuhan. Nolol isuk jaga ningga to anak tatangga dagang comro nongtot leho meuli moal. Budak tatangga dagang comro nongtot leho meuli moal. Naha make jeung moal meuli. Geuleuh berarti ibu teh lalajo leho lain nempo comro. Dalam tubuh bapak itu ada benar dan ada salah. Ketika orang melihat kesalahan maka dia tidak akan pernah menghargai tentang kebenaran. Dalam jiwa saya ada salah dan benar. Ketika orang melihat salahnya saya maka orang tidak akan pernah mau melihat tentang benarnya saya. Sedangkan manusia di mana aya bener tang tujung salahna, di mana aya salah tang tujung benerna. Setiap jelema bener pernah salah, setiap jelema salah ge pernah bener. Hayo ngararaku sok. Nah ari bapak ti bareto ka masjid. Meureun bapak ge pernah ngelut teh kedul. Nah bapak teh tiba heula ka masjid teh leket kitu tah. Henteu pan Pak. Tapi nah urang geus leket sok popolotot, sok ngewa, sok geuleuh, sok benci terhadap orang yang tidak ke masjid padahal kita pun pernah dulu tidak pernah ke masjid. Maka hakikat Al-Quran itu bukan hanya sebatas di lisan, tapi Al-Quran itu di dalam hati. Maka ilmunya ada tiga: satu kolbi, dua kauli, tiga fi'li. Kolbi adalah hati, kauli adalah ucapan, fi'li adalah perbuatan. Ketika hati kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terlihat dalam ucapannya baik, tidak pernah merendahkan orang, tidak pernah menghina orang, tidak pernah membuka aib orang, tidak pernah lisan ini merendahkan sesama hidup. Karena bismillah di dalam hati, maka ucapannya baik sesuai dengan angka Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kauli, inilah fi'li, inilah kolbi. Kolbi, kauli, fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Bapak nyebutkan subhanallah alhamdulillah. Subhanallah maha suci Gusti Allah. Berarti lamun kitu eusina hate urang teh kudu bersih. Lamun bapak geus bersih, abdi geus bersih, maka Allah bakal nitipkeun ilmu. Sabab Allah moal nitipkeun maju, Allah moal nitipkeun sukses, Allah moal nitipkeun beunghar, Allah moal nitipkeun ilmu ka jelema nu kotor hate. Naha sabab Allah tahu resikona. Lamun hatena kotor dititipan ilmu bakal sombong ku ilmuna. Lamun hatena kotor dititipan ku harta bakal sombong ku hartana. Lamun hatena kotor dititipan ku pangabisa maka bakal asa aing pangbisana. Mata ketika bapak ingin hidup maju, ingin sukses, hiji Pak, bersihan hate. Jigana kahartieun beda ungut-ungutan Pak. Jadi orang ulah tamani teh ngalamun hayang sukses, tapi tekaur baturnya gedong nyeri hulu. Ngalamun hayang beunghar tapi batur meuli mobil ratu angen. Ngalamun hayang mobil tapi nalika batur meuli motor si eta ke rumah sakit. Ngalamun hayang beunghar tapi nalika batur meuli sawah si eta paeh di rumah sakit. Deuk dititipan ku kabeungharan kumaha manusia anu kotor hatena. Matak sumber ketika kita ingin maju, ingin sukses, ingin bahagia, ingin duniawi, satu Pak, bersihnya jiwa. Maka orang yang bersihnya jiwa, dia punya harta akan tawadhu dengan hartanya, dia punya ilmu akan tawadhu dengan ilmunya. Maka ilmu akan ada di matanya, tidak pernah melihat orang lain rendah, tapi matanya melihat orang lain lebih tinggi daripada kita. Maka ilmunya akan dijadikan sebagai ajang menghormat orang lain. Well, tapi itu rada hese. Jadi lamun jalma anu boga rasa tawadu bersih hati mah panonna teh bakal nempo batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih keren batan urang, sehingga ilmuna teh ngadidik ka awakna supaya ngahargaan batur lain urang nu menta penghargaan ti batur. Betul. Jadi lamun aya di antara urang anu menta kene penghargaan ti batur, berarti si ieu teu berharga.
Da orang yang sudah berharga mah tidak butuh disanjung orang, tidak butuh dipuji orang, tidak butuh dihormat orang, karena hormat orang, puji orang terjadi dengan alami, tergantung dia siapa. Pak, bapak ngahormat abdi, wawuh henteu apa henteu karek ayeuna. Lamun ceuk Pak Kades teh jujur ieu budak, saya bukan berarti saya jujur Pak Kades, sebetulnya Pak Kades tidak bisa melihat bohongnya saya. Lamun bapak-bapak nyebut ka kuring pinter, hakikatna lain sim kuring nu pinter, tapi ibu bapak teu apal bodona kuring. Andai kataku Allah dibukakeun aib kuring, maka cantang tuh kuring bisa di Jawa Tengah bisa ceramah. Nah, urang dia moal nyebut ustad, paling nyebut lagi nu gelo anyar. Bener? Orang itu hanya di sebuah sebutan, disebut pinter karena aya nu bodoh, disebut kaya karena ada si miskin. Pak Kades disebut pejabat karena aya rakyat. Maka orang pintar harus bersyukur dengan kepintarannya. Berilah cahaya dari ilmu untuk orang-orang yang bodoh. Orang yang kaya harus bersyukur dengan kekayaannya. Berilah si miskin dengan harta bandanya. Tuh perhatikan si yatim, tah reret si miskin, pangnempokeun jelema sangsara nu teu boga imah, maka hakikatna hartana tetep, umurna panjang, sehatna tuluy, aya doa tengah peuting yatim miskin ngadoakeun. Well. Coba lamun nu beunghar pedit kumaha doa nu miskin? Sing ku garong, sing beak, sing ku tuyul. Bari hakikatna mah nu miskin teh keren jasana teh Pak. Lamun aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan. Lamun aya nu maot pangheulana nyokot pasaran. Lamun aya nu maot lu atleet kesa ngoprot mangul pasaran. Si miskin nu beunghar mah olo-olo. Ayo nu maot sieun ka kamperan da parfum serba mahal. Ai si miskin mah teu da parfum jeung kamper teh eta teh keneh. Matak lamun di Jawa Tengah ieu aya jelema beunghar mung akur jeung hirup nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna, juk nyieun kuburan sorangan. Tuh aya pasaran geura gemol ku sorangan. Lamun eueun nu tahlil geura gudag-gideg sorangan. Eueun nu nganter ka kuburan mangga aclok-aclokan sorangan. Manusia tetap butuh kubatur, maka Islam ngajarkeun tong pernah geuleuh ka batu. Pak Kades jadi kades kusaha? Dupi Pak Kades jadi kades kusaha? Andai kata rakyat tidak mencoblos Pak Kades, apa Pak Kades bakal jadi kades? Makanya sanes orang jadi pejabat entong prakatangtang prakatengteng jadi pejabat karena tidak akan pernah jadi pejabat lamun teu dicoblos rakyat. Mata geus jarade turun ka rakyat. Beas mahal rakyat kalah katita dahar cau kumaneh atuh. Inilah fenomena yang terjadi. Bari hayang boga jabatan teh capek lungsena ripuh jeung tunuhna. Ngolok-ngolok ka rakyatna, bapak-bapak, ibu-ibu, coblos saya. Insya Allah kalau saya jadi, teuing naon nu bakal kejadian. Pak Kades kemarin nyalon, mungkin ada 4 atau 3 calon, yang jadi itu 1. Maka saya doakan Pak Kades jadi di hadapan manusia, maka semoga jadi di hadapan Allah. Karena menurut ilmu hakikat tidak semata orang jadi depan manusia, jadi juga depan Allah. Loba jelema nu jadi hareupeun manusia tapi keok hareupeun Allah. Nari bapak-bapak rek nagih janji kanu eleh kanu meunang. Bapak rek nagih janji kanu eleh kanu meunang. Sok gerak tagih Pak Kades basakeun kampanye janji ini janji itu buktikeun. Jika Pak Kades bisa membuktikan maka Pak Kades pemenang di dunia, pemenang di akhirat. Ngan lamun teu bisa ngabuktikeun menang di dunia, keok di akhirat. Bener Pak? Cobaan bapak-bapak nagih janji kanu eleh. Woi, pan maneh teh bahasa ayeuna nyalon Kades, janji maneh 1, 2, 3, simpel jawabanana pan keok. Tidak selamanya orang menang itu menang, tidak selamanya orang kalah itu kalah. Bener? Matak nu untung mah anu eleh udun ngeunah keneh
kopi resep kene, sare tibra kene, wanu lagi janji. Pak Kades ngarokok geus rada riren, ngopi geus rada eureun, kurumuy ditagih janji. Lamun teu bisa ngabuktikeun janjina, maka hareupeun Allah keok. Bener ya. Jadi kita jangan pernah bangga disebut orang. Saya disebut ustad, kiai, ajengan, pret karena saya lebih tahu siapa diri saya. Orang lain memuliakan saya, hakikatnya saya tidak pernah mulia sebetulnya. Yang lebih tahu tentang kagoreng patutan kuring adalah kuring. Nuluy apal teu balikna kuring adalah kuring, matak cek batur al mukarrom, juk sadar jeung inget maknya al mukarrom salat subuh kaberangan. Jadi jangan pernah kita merasa bangga dengan sebutan orang. Tapi kita harus bangga dengan sebutan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kita merasakan menjadi orang beriman, cepat lompat menghadap langsung ke Allah, karena jabatan paling tertinggi adalah amanu, orang beriman. Ketika Allah memanggil kita menjadi orang beriman, heuhnya banyak. Ai karek dipanggil al-mukarrom tong legek deui. Tong legek deui. Bapak Bandungan simkuring lancingan biasa. Bapak ge bisa ngangge lancingan kieu. Acuk biasa. Ngomong saya ngomong biasa. Malahan ceramah di Jawa Tengah rada tag-tegdog sabab kudu campur aduk antara Sunda jeung bahasa Indonesia. Lamun di daerah Jawa Barat nyarita kieu geus pada nyeungseurikeun. Awas jangan main sisi balong, nanti digejebur. Awas jangan main sisi solokan, palit keh. Kurumuy akinati kota, so ieu, weuh, cucu kakek dicari-cari, gok di dieu. Inilah dua bahasa. Jawa Barat, Jawa Tengah berbeda, tapi mudah-mudahan kita satu tujuan, Islam. Kita satu tujuan, NKRI harga mati. Kenapa Ustadzana Gerhana beda dengan yang lain? Silahkan. Karena manusia diciptakan untuk berbeda. Bapak di imah aya lalaki aya awewe dihijikeun 7 tahun borosot geuning cipeju. Coba lalaki jeung lalaki hijikeun 7 tahun Pak Kades paling bijil anak ucing. Jadi inilah hikmah daripada beda. Orang berdakwah dengan caranya masing-masing. Orang NU silahkan dengan gaya NU-nya. Orang Persatuan Islam silahkan dengan cara Persatuan Islamnya. Orang Muhammadiyah silahkan dengan cara Muhammadiyahnya. Kita jangan pernah ancruk karena dapur batur, tapi piara dapur sorangan. Aagim ceramahna lentong, sabab Aagim tugasna manajemen kolbu, meresihan hate. Mata Aagim mah pasti we ceramah teh bab dzikir we. Saudara-saudara yang budiman, marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala, karena dengan berzikir hati ini akan tenang. Orang banyak berzikir hatinya tenang, orang kurang zikir kurang tenang. Orang tidak berzikir jangan berharap bisa tenang ya. Menghimbau ke semua jamaah, ayolah kita berzikir sama Allah Ta'ala. Setuju tidak nih? Gaya Agim lol Habib Bahar keras. Kenapa Habib Bahar keras? Kemaksiatan dihareupeun atuh Pak. Aisim kuring mah teu kudu keras-keras amat da di dia eueun maksiat. Habib Bahar wajar dengan keras, dengan bersinar-sinar, dengan bahasana wajar, sabab kemaksiatan di depan mata. Ari urang-urang mah kalem we, da moal aya nu gelut di dia tuh. Jadi dengan karakter Roma Irama dakwah dengan seninya, maka ibu-ibu tidak pernah pengajian datang ke masjid, tapi ibu-ibu menjadi soleh. Ketika saya tanya, Bu, kenapa ibu soleh? Apakah sering pengajian? Enggak. Sering baca Quran? Enggak. Sering ke masjid? Enggak. Sering baca sholawat? Enggak. Terus ibu kenapa soleh? Saya teringat dengan lagu Roma Irama tentang istri solihah. Setiap keindahan
yang tampak oleh mata. Itulah perhiasan terindah. Jadi kalau saya berhenti jadi penceramah, insya Allah saya ikutan KDI lah. Karena suara keren gitu. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Karesepna ada sebuah pelajaran. Kenapa Rhoma Irama pandai bernyanyi? Sabab lamun Rhoma Irama ngurus negara bisa-bisa bahaya. Ketika Jawa Tengah gempa, maka Rhoma Irama pasti ngomongnya terlalu. Lamun Rhoma Irama jadi kenek picilakal. Bandung, Jawa Barat, Jawa Tengah, kumaha penumpang Al-Fatihah. Matak suara Rhoma Irama ciri khas dangdutan, Pak. Bener. Takdir orang, nasib orang itu sudah ditentukan. Maka saya nggak heran kalau Rhoma Irama menjadi pencipta lagu dan penyanyi karena suaranya memiliki khas dangdutan. Teuing orang Jawa di mun dangdut kumaha nyanyi dangdut orang Jawa. Ler eler ler eler tandure wasu miler tak ijo royo royo tak sanggup temanten anyar bocah angon fene no bing wi kowe luyu anen kanggo baso do tiro kanggo baso do tiro. Mungkin seperti itu. Pada dasarnya Rhoma Irama bernyanyi itu menyampaikan tentang pandangan keislaman. Jadi ibu-ibu soleh karena mendengar lagu Rhoma Irama tentang istri solihah, hemenang teteh nyanyian gitu silahkan. Solawat nu tadi di dia make hadroh di Arab itu tidak ada, Pak. Gening di Indonesia menjadi dangdut. Silahkan, karena Indonesia kiblatna dangdut, maka sholawat ganjil dangdutan, akhirnya dangdut leungit, sholawat nyampah. Tapi lamun bapak ini ke Arab maca sholawat jiga nu tadi, sholatullah, salamullah, batur ngahulang kunaon. Tapi diurangkan terutama orang NU, maca sholawat itu berdasarkan budayanya masing-masing. Tasik budayanya es lilin, Allahumma sholli ala Muhammad. Tasik Garut aya alok sholatul hoho salamul hoho Allah toha rasulil haha. Banten dihoak, Pak, jika nu ngadat sholatullah salamullah Allah toha rasulillah. Ajib ajib. Di sini kita harus saling mengerti dan memahami tentang karakter suatu wilayah agar kita saling menghormati dan saling menghargai. Inilah fungsinya Islam. Bener, Pak? Loh, hadroh maca salawat kan tadi ge enakeun. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah kan sapanjang can aya musibah ada tuluy wae mah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Barat ketika saya nyanyi itu orang pertama yang ngasih duit itu Kades Pak. Jawa Barat bukan Jawa Tengah. Terus DKM, RW, RT, Kadus di sana. Kalau di sini nggak tahu saya. Salatullah salamullah can mere matulu ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya orang Sunda mah boga rasa jeung rumasan. Jadi lamun cek rasa aya nu mere duit teh atoh. Jadi atuh kumaha rumasana berarti saya diberi duit atoh itu rasa. Kumaha rumasana nganuhunkeun, nuhun Pak Kades sing sehat, sing parak milik, deket rezeki, anggang balai. Ai cek Pak DKM, cek Pak Kadus, cek Pak RW PRT, kenapa saya enggak didoakan? Kan saya mah ngadoana kanu mere wungkul. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Sok bisi hoyong didoakeun. Salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sehat kan? Agang dengan siapa? Apa yang dicantumkan doana? Oh, enggak usah didoakan. Oke. Asa kakara jalma mung didoakeun. Teuing apaleun biheung diijabah udah. Nuhun kah? Oh, YouTuber si kemas nyaho urang kemas ya. Nuhun Mas. 200. J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Aduh, Pak can pas atuh. 200 dibagi 12 orang, alah maknya 10 ewang. 120 mun taekeun atuh Pak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kudu juga orang Cina modal leutik untung gede. Ayo orang Sunda mah sarua lah juga orang Jawa Tengah. Lamun nyeun dadahareun golode payuh henteu. Ayo orang Cina mah modal leutik untung gede. Tak urang ge kitu ya salatullah. Aduh, nuhun kasadayananya anu tos nyumbangkeun 100 ribuan. Nuhun. Ku abdi didoakeun sing parak milik, deket rezeki, anggang balai, jauh cocobi. Ya anu marere sih. Saya sadar cek ilmu tauhid, orang akan gampang rezeki ketika orang itu gampang mengeluarkan rezeki. Ini ilmu tauhid Pak. Orang bakal gampang menang rezeki lamun eta jelema gampang ngaluarkeun eta rezeki. Jadi Bandungan Pak Kades, YouTuber anu bieu babari mere rezeki, isuke bakal menang deui rezeki. Ngan bisa jadi lamun lain duit dia akan sehat. Tah anu abdi hariwang anu teu mere. Boa isuk gadering. Matak cek abdi mah mending mere. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah
Neng jelema anu suodon rada gelo anjir jauh-jauh di Bandung ber di Barere suodon pengen si ibu reka dia lain. Jadi boleh berdakwah dengan nada, silahkan, karena nada itu adalah bagian daripada budaya. Kalau orang tidak boleh pakai nada maka adzan bakal aneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayalah sholah, hayalah sholah, Allahu Akbar. Moal aya nu ke masjidna kita boro-boro mah adzan dikitu-kitu cacak-cacak adzan dialuskeun gaya Arab anger hese ka masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lumayan enak Pak nya ngan di Jawa Tengah Jawa Barat lamun dibere adzan nu ngeunaheun teuing eueuh nu ka masjid hees we. Jigana adzan teh kudu make tanaga bari jiga nu amak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hudang kabeh jelema teh. Moal teh datang ka masjid ngan lain deuk salat dengan kebugan nu adzan. Tadi saudari ustadzah enak didengar baca Quran itu karena pakai nada. Bener? Dan nu teu meunang mah Pak lamun nada dangdut pahili jeung adzan. Kabayang teu ku Bapak nada dangdut pahili jeung adzan. Hayalah sholat, hayalah sholat, tah cekekeun eta mah. Jadi pada dasarnya ilmu itu kita harus saling menghargai dan menghormati. Dia dengan gaya dia, saya dengan gaya saya, Bapak dengan gaya Bapak. Kita tidak perlu saling komentar terhadap gaya masing-masing. Silahkan lakukan dengan gaya masing-masing. Deal? Aku naon atuh di Indonesia loba perpesan perbedaan wajar. Bapak ge tahlil eueuh nu sarupa eueuh. Sok lamun aya nu maot ada yang meninggal. Coba kita lihat orang yang tahlil. Ada yang menunduk la ilaha illallah. Dia bangun ketika dia makan. Aya oge nu tahlil bari ngagidug la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kala cing temang stop heula. Nah teu tungkul empo cenah kumaneh nu tungkul ngadon sare jadi emang digudag-gideug ngarah teu sare. Aya oge nu muter illallah illallah sajam satengah lur tahlil teh. Nah ada si eta mah diberengi ngopi teu ngopi, diberengi nginum teu nginum, dibere dahar teu dahar, juk balik panggeuleuna golok-golok di buruan. Isukna teh aya bejana, ayeuna si eta nahlilan batur, isuk mah si eta ditahlilan. Eta ge henteu aya nepi ka maot manusia urang mah ngan meureun ranyai tetempoan. Isukna bagian khotib Jumaah pan langsung ngahotib bapak-bapak ibu-ibu. Orang yang pandai berzikir seperti saya, alhamdulillah ketemu sama Allah. Abdi ngagebeg Pak, Nabi Musa wae teu sanggupeun tepung jeung Allah. Cek Nabi Musa, Gusti, saya pengen lihat engkau. Maka kata Allah, ya Musa lihatlah matahari. Maka kata Nabi Musa, serap Gusti. Cek Allah teu nempo anu geus dijieun ku kami serap, komo nempo kami nu nyieunna Musa. Nabi Musa teu sanggupeun nempo Allah. Iya. Anu nyebutkeun la ilaha gugudeg nepikeun nyebutkeun tepung jeung Allah. Cing teh kumaha lur bentukna ranyai dianggap kicak-kicak Pak. Silahkan berbeda tapi makna harus satu. La ilaha illallah nu tungkul nu ngagedeg nu muter bawa kana alam kehidupan. La ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah tidak ada yang menjadikan selain Allah. La ilaha illallah eueuh nu ngelmuan angin Allah. La ilaha illallah teu aya nu ngarizkian angin Allah. La ilaha illallah teu aya nu ngabisakeun angin Allah. La ilaha illallah teu aya nu ngawujudkeun angin Allah. Manusia dengan punya la ilaha illallah tidak akan pernah berperilaku sombong Pak, karena semuanya adalah kehendak Allah. Saya bisa ceramah seperti ini bukan karena saya pandai, bukan karena saya pinter, bukan karena saya cerdas, tapi Allah memilih saya untuk menjadi orang yang bisa dalam mengkategorikan agama dengan lisan saya. Bener Pak? Pak Kades oge keur dipilih ku Gusti Allah teh. Dalam leungit mah ku Allah teh dipilih, moal jadi naon-naon RTG lain.
Maka orang yang memiliki la ilaha illallah tidak boleh kita menghormat orang dengan hartanya, tidak boleh kita menghormat orang dengan pangkatnya, tidak boleh kita menghargai orang dengan kekayaannya. Jelema nu gedong sigrong mobil mewah sawah lega tungtung maut mah anger sarua Pak. Jelema kaya mautna anger dikubur nyerang kedong. Jelema beunghar lega sawah mautna mah anger di sawah batur. Jelema bajuna warna-warni anger mautna mah boeh warna bodas. Ternyata Islam teh punya seragam nu disebut ihram, artinya kita ke Arab sarua saragamna, sarua carana, sarua ibadahna. Maka kita jangan pernah mengungkit tentang perbedaan, tapi kita harus mencari tentang arti daripada persamaan. Well. Orang Sunda dakwah ku hariring itu di masjid. Aki-aki ini eling umat muslimin muslimat hayu urang berjalas maah salat subuh ai ditempo jam 8:30 maghrib. Kenapa saya mengkategorikan pujian aki-aki? Ya, generasi ibu-ibu, generasi budak ibu ayeuna keur digoda ku bebengok HP kana YouTubean Mineng maca Yasin tara. Bener Pak? Jikalau di sini ada pesantren, sok ibu asupkeun ka pesantren nu aya di dieu, entong masantren ka Bandung, tong masantren ka Tasik, tong masantren ka Bogor, tong masantren ka Garut. Jawa Tengah bisa gede ku orang Jawa Tengah, Jawa Barat bisa gede ku orang Jawa Barat, maka artina Jawa Tengah bisa badag, bisa gede iwati ku orang Jawa Tengah eta sorangan. Ayo urang masuk gaya Ustad level Bandung dibanggakan, padahal bapak ibu yang harus bangga itu bukan oleh ustadz luar, tapi ibu harus bangga dengan ustadz setempat. Kenapa? Nu tahlil ustadz setempat, nu ngubur ustadz setempat, anu diajarkan sholat ustadz setempat, nu maca sholawat ustadz setempat. Andai kata di sini ada yang meninggal, tolong telepon saya, Pak Ustadz Nana, di sini ada yang meninggal, dek naon dari bapak, udah mau matak dibekem. Jadi saya tidak perlu dihargai karena saya orang Bandung, tapi hargailah ulama dan ustadz setempat. Kade ibu ulah ngaledek ka ulama setempat. Bu, saha ustadna? Ustad kukut we, kuat dianggap anak me ustad. Di sini adalah penghinaan. Lamun ibu bapak geus ngahina ka ulama, geus ngahina ka ustad, jangan berharap ilmu bisa berkah. Bener ya? Asli itu. Otak orang Sunda, orang Sunda apa di masjid gitu ya. Kamari gini takbiran beda versi. Versi budak ngora Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Versi budak ngora. Versi apa? Allahu Akbar, Allah. Kalah hayang seuri Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilah. Napas pondok itu panjang keneh pan jadi angka panyamung eta hailellah. Daraku jelema nu cogekan, "Woi, bid'ah, dolalah." Manya aya takbiran make eta, pecakan ku si laing atuh. Teu perlu urang membeda-bedakan versi, nu penting aya makna anu sama. Allahu Akbar, la ilaha illallah, walillahil hamd. Sama. Teu perlu ngabeda-bedakan. Kunaon atuh Indonesia loba pisan perbedaan, wajar kan Indonesia agama beda, Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Silahkan kita saling menghargai dengan agama lain, jangan pernah kita mengganggu agama lain. Silahkan jadi NU, jadi Persis, jadi Muhammadiyah, tapi kita harus belajar menghargai tentang arti daripada perbedaan, karena manusia diciptakan untuk berbeda. Langit tugas nangucurkan hujan, bumi tugas nanandian hujan, petani sarareri sabab melak pare jadi lantaran ayana hujan, lantaran ayana bumi. Jadi kita tidak perlu berbicara tentang perbedaan. Pak, kekeh cek bapak teh saya mah pengen jadi orang Arab juga tuh Pak. Di Arab taraweh nepi ka jam 3 subuh jelema daek. Nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, Anisa, imamna dibayar 5 juta, hafid Quran 30 dur sapeting tamat, careurik patuh teh.
lamun nepi ka jam 3 teh ceuri ku husu, coba di dieu leweh nah hayang geura mantog. Cobaan di dieu teangan hafid Quran cenah mingpin tarawehan nepi jam 3 subuh. Insyaallah sapoe pinuh kadua poe jelema jijing kurungan nyeri cokor. Palebah ditanya mangna teu ka masjid deui rada gelo anjir imamna, imam dicarekan. Lolo jeger bari make tato ongko hiling ku aing cenah imam teh dekul jeger ngimaman nu dibaca al-ikhlas we haben 23 rakaat atau 11 rakaat nu dibaca qul huwallahu ahad eta ge meureun rakaat kagenep hayang Anas kan poho deui ngareret heula ka jamaah boleh qul hu lagi kumaha cek tukang silahkan. Nah ada jam 8 beres taraweh pada muji pada ngagabruk teu sangka cenah maneh ngaimaman teh hade. Artinya di Indonesia mah nu disebut alus teh lain nu hobol nu saeutik. Terus Pak matak bapak-bapak nalika jadi imam wayahna entong al-baqarah al-ikhlas jeung Anas. Kenapa? Karena mental kita bukan mental Arab Saudi. Heeh nya. Tuh asli Pak. Mental orang lain mental Arab Saudi Ibu. Di Arab barang dahar ku 3 ramo nya meujeuh atuh nu dicokot korma. Coba di dieu barang dahar ku 3 ramo dibikeun angeun kacang. 2 jam heubeul teh. Artinya agama itu relevan berdasarkan budayanya masing-masing. Tapi kita lihat lamun urang nempo kana dapuran awi bawa ku bapak nu jadi boboko, nu jadi hihit, nu jadi cotom, nu jadi nyiru, nu jadi ayakan dengan fungsina masing-masing tapi reret awi keneh nalika urang boga sampe hayang kiripik, hayang gegetuk, hayang comro, hayang misro tapi tetap dibalikeun mah sampe keneh sampe nu di udeng ngomong Islam, nu di kopiah ngomong Islam. Saya oge kieu Pak lain ojek online ieu teh kade. Saya ge ustad berani berbicara tentang Islam. Nah hak make jeung kudu papaseaan ku bajuna lantaran lamun pangaosan karena baju tak eta pangaosan babari bangkrutna. Sabab ibu-ibu mah jujur ngagugu keneh ka kiai daripada ngakasalaki. Cek kiai ibu hari Senin itu seragamnya harus putih der nganyuk bodas kabeh salah sahejo hejo kabeh Rabu beureum kabeh nepi ka Sabtu gunta ganti baju cek salaki eureun mah ngaji teh jangar kana sirah karena identitas kita seolah-olah seragam padahal sebetulnya Islam harus diterima dengan hati yang lapang. Disinilah Islam bakal datang hate nu benerna mah hate leres Pak nya hate da jelema nurung sing hate mah hese atuh dibawa bener. Maka konsep Islam hati akan menerima ilmu ketika hati itu sudah tidak ada penyakit rasa. Nu boga ilmu teu ngarasa boga ilmu, nu jadi pejabat teu ngarasa jadi pejabat, anu punya kekayaan teu boga rasa boga kekayaan. Segala rupa nage titipan Allah, ilmu ti Allah, kekayaan ti Allah, jabatan ti Allah, tidak ada kalimat sombong. Maka orang yang tidak sombong akan mampu menerima pengetahuan orang lain. Tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu ceramah kitu jauh-jauh ngulem ti Bandung aing ge bisa atuh naha mah kejeung nitah urang lain ku sia teh. Andai kata Pak Kades ada orang mengatakan dah terbalik jadi Kades teh Pak Kades riren saminggu mah bikeun ka si eta insyaallah bengek ka si eta. Kenapa? Karena Allah menitipkan sesuatu itu berdasarkan kadar kemampuan seseorang. Saya diberi kemampuan seperti ini karena saya diberi kemampuan juga oleh Allah. Pak, saya teh kurang sare, kurang dahar. Jadwal PN 3 Pak, Banjaran, Cimaung, belenyeng ka dieu. Cek bapak teh untung atuh tad ai sapoe nepi ka 3 mah har cek bapak untung cek saya mah rugi. Kalau mana rugina di Cimaung saya teu makan. Naha sabab rusuh deuk ka Banjaran, di Banjaran saya teu makan. Naha rusuh ka Jawa Tengah, pan di Jawa Tengah ge acan kalah kadar titah ceramah. Bener Pak Kades. Tapi dah alhamdulillah zaman sekarang mah zaman now mah umat Islam teh ngerti gitu. Ketika ustad tidak makan teh langsung dibahankeun teh. Baten batur kitu Pak piraku di Jawa Tengah mung akur jeung batur. Hati. Maka kemarin kita belajar memaknai tentang arti puasa.
Hakikat puasa syariat, torekat, hakikat, makrifat. Salat syariat, torekat, hakikat, makrifat. Salat secara syariat, Bapak mampu, saya mampu. Bapak takbir, saya takbir. Bapak ruku, saya ruku. Bapak bacaan wajah tu wajhiyah, saya pun sama. Bapak usoli, saya pun usoli. Bapak sujud, saya pun sujud. Bapak atahiyat, saya pun atahiyat. Sama secara syariat. Tapi secara torekat belum tentu kita sama. Apa torekat dalam sholat? Jiwa. Ketika Bapak takbir maka jiwa harus hadir. Tapi rata-rata na urang ketika takbir jiwa tidak datang. Teuing di mana? Allahu Akbar, gebret hujan, ingat karena seseuhan. Allahu Akbar, kunci motor leungit, ingat hanapeun selop. Berarti jiwa teu hadir. Bener, Pak. Sedangkan Nabi Muhammad ketika dia berbicara Allahu Akbar, langsung dia nangis karena ingat tentang keagungan Allah dan dia tidak merasa orang lebih tapi rendah di mata Allah. Orang ngarasa tuh keur salat ngarasa orang lain nanaon gitu. Asa henteu nya. Asli malahan mau nu jadi kades makan healing, kades dihareup. Padahal dek kades ke dek RT ke ari kira-kira paneurima ngajedog di tukang des. Ulah mentang-mentang jadi kades ngaturu di masjid hiling kades diharap teu bisa ari memang panerima di tukang lol kiai digigireun kades teu bisa anger kajeun miskin kajeun bajuna goreng kajeun sarungna merengkel pangheulana dihareup kajeun kades paneuri ngajedog di tukang. Karena Islam tidak pernah membedakan tentang arti daripada apa itu jabatan. Bener ya? Matak nu jadi ustad kudu pangheulana ya hayang dihareup. Lain ongkoh ustad paneuri datang, eueun sesengor ustad. Nah memangna ustad geus wabuh jeung malaikat. Acan, sugan ke ditanya, "Man rubuka?" Ajengan. Lolos ka surga, teu bisa. Jawa Barat Viking Persib bobotoh. Lobapan pemuda Jawa Barat karena bobotoh Persib lamun di jalan adu kabrut jebrot tabrakan meninggal. Tanya ku malaikat, "Man rubuka?" Bobotoh. Anger Pak didagor Pak. Pak Kades datang ke akhirat, "Man rubuka?" Punten Kades. Anger Pak dipengek Pak. Jadi ternyata di depan Allah itu bukan kadesnya, bukan pangkatnya, bukan jabatan, bukan harta, tapi amal daripada perbuatannya. Yang menjadi cahaya kita di akhirat bukanlah sebuah jabatan, bukanlah harta, tapi yang menjadi cahaya di akhirat adalah amal kita. Maka Bapak dengan saya satu nasib, satu takdir. Mari kita beramal sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Well, bener ya? Itu asli itu. Mata mengeus ti ayeuna mah urang silih hargaan. Dakwah dengan berbeda silahkan, tapi kita harus menanamkan saling pemahaman dan pengertian. Asli Bu, banyak orang yang ingat terhadap mati. Kenapa? Karena Roma Irama nyanyi tentang kematian. Lamun ieu hadroh dibawa karena nyanyi Roma Irama bisa tuh piduiteun kudu apal karena piduiteun. Badan pun tak berharga nu eta gini. Oke. Kalem sok anu teu acan. Bener ya? Nyanyi heula eta heula. Oh nyanyi heula. Pak Bandungan, saya jeung barudak teu pernah latihan tapi bakal ngawin. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah terkubur
dalam kuburan, gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kaban. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih. Sok teraskeun, Pak. Ini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Selama ini diri berhiasan, Emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan, gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. buta berharga sesaat Ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam, secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Ngawin asli demi Allah. Keren. Lamun dibawa ke Jawa Barat sanggup tuh. Sabaraha kudu ngongkosna. Aing mah receh ieu ah. Berat mawah air receh ini. Nuhun, Pak. Geus. Beta karek nepi kana salat, Pak. Salat secara syariat, takbir sama, ruku sama, sujud sama, tahiyat sama. Tapi salat secara tarekat belum tentu. Tergantung karakter seseorang. Jadi di dalam salat itu jiwa yang harus hadir. Yang ketiga, di dalam salat itu ada hakikat, artinya rasa. Siapa yang salat memakai rasa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika dek datang ke masjid salat subuh, panggih jeung Yahudi anu lolong. Beres salat, Nabi minta tuangan Aisyah aya dahareun, aya ya Rasul keur saha? Keur Yahudi anu lolong. Catat ku Bapak, Yahudi lolong. Dibawa eta dahareun dihuapan Yahudi anu lolong. Beres dihuapan kumaha jeung Yahudi, tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema gelo. Tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema gejul. Andai kata terjadi ka Bapak, lamun Bapak mere dahareun ka tetangga, tetangga ngaledek Bapak, deuk dikumaha? Jigana ditampiling. Nabi tidak pernah berbuat kekasaran. Besoknya Aisyah ada makanan, ada ya Rasulullah. Sini, buat siapa ya Rasulullah? Buat Yahudi bari buta. Ini deui dihuapan. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Apakah iman urang sanggup nepi ka dinya? Andai kata ibu dan bapak mere dahareun ka tetangga, tetangga ngomongkeun ibu, kira-kira isuk deuk mere deui moal? Nu balik. Pan ieu teh pangajian Minang ieu teh. Lamun urang barang bere ka tetangga, tetangga ngomongkeun urang deuk mere deui moal isuk Pak. Keukeuhnya. Tanya, eta kitunana gerhana. Abdi lamun sim kuring mere ka daharan ka tetangga, tetangga ngomongkeun abdi, eudeuh mere deui, Ustad bro. Eudeuh Pak. Ngan ulah ditanya lamun isuk si eta paeh berarti abdi nu ngenrina, Pak. Artinya kita bukan hati seperti Nabi.
kita jiwa bukan jiwa Nabi, kita ilmu bukan ilmu dari 100% Nabi, maka manusia selain daripada Nabi tidak ada kata sempurna. Kahartos anu hadem apa kades, nah ari basa pakades di dieu nyalon urang ieu nu hadir nyoblos ka pakades kabeh teu tulis pakades henteu ya. Tah engke mah pakades dendam saeutik, BLT coret, rutilahu coret, ngomean jalan coret antep, geuning itu milih pakades. Tapi kenapa pakades tidak berjiwa seperti itu? Inilah makna daripada sholat. Artinya lega dada lain lega imah. Sabab lega imah soal babari bisa diomean ku harta, tapi lega dada mual bisa dibeli ku harta. Well, bener. Kedua tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Nahan lapar jeung dahaga itu soal enteng. Nahan haus, nahan lapar itu soal babari. Anak paud ge bisaeun. Tapi anu hese la'alakum tatakun. Apakah geus puasa kamari urang cicing dina katakwaan? Wallahu a'lam. Lamun takwa berdiri di mata kita, maka mata akan tawadhu. Lamun takwa ayana bibir, maka bibir moal pernah nyaritakeun gorengna batur. Lamun takwa ayana hate, maka hate bakal bersih. Lamun takwa ayana mastaka dina sirah, maka sirah moal pernah mikiran kesalahan batur. Lamun takwa ayana sampean, maka suku moal pernah ngalengkah salah. Mangga eta mah tafsirkeun ku masing-masing bae. Lamun bapa takwa bukan pengakuan tapi takwa pembuktian. Urang ge teu butuh pamimpin anu loba janji, tapi urang ge lo hayang pamimpin nu boga bukti. Urang ge teu butuh pamimpin nu seueur waos, tapi urang ge butuh pamimpin nu aya buktos. Allah oge teu butuh pengakuan abdi iman, abdi takwa. Gusti buktikeun imana, buktikeun takwana. Allah lain butuh pengakuan iman jeung takwana, tapi Allah dengan nilai karena pembuktian daripada iman jeung takwana. Well, bener Pak? Bapa nahan lapar jeung dahaga, dulur urang, tatangga urang, baraya urang, saudara kita. Urang malapar dahaga karena puasa, dulur urang malapar dahaga lain puasa tapi kalaparan. Lamun jelema takwa bakal sadar lapar dahaga bakal ngarasakeun jelema lapar, bakal ngarasakeun jelema dahaga, maka saenggeus puasa moal pernah aya jelema sarakah. Pasti lagi bakal daek barang bere nulung nu butuh, nalang nu susah, ngajahit anu teu teuleum, mere oncor anu poek, ngahudangkeun anu labuh. Sabab orang nu miskin adalah bantuan orang nu kaya. Bener. Lamun teu kitu maka bakal terjadi kejenjangan sosial. Tuh bapak bisa terpercaya di jalan geus loba, wayah kieu karek keluar rokna ponok, kaluhur you can see, buuk di beureman. Lamun kuring datang, om check in om, teuing naon teh Pak Kades teu apal abdi. Nyameureun Pak Kades ge pernah lah kadinya. Om check in om. Bapak jangan pernah benci terhadap pekerjaan beliau. Urang ulah ngewa karena pagawean manehna, da urang tuh bisa mere solusi nu sabenerna. Ketika saya bermain ke tempat itu, saya punya uang 150, Dek. Gimana? Nanti aja udah sholat subuh. Nah cing teh sabaraha hari Ade gope. Cing teh gope teh jeung penginapan nya. Ai keur adena 3,5, penginapan 150. Nya nepi ka apal atunya. Ada Pak Kades ge apal ah, tong sok api-api ah. Apal. Kemudian saya tanya, Dek, ke penginapan saya tidak punya uang, ke hotel saya tidak punya uang. Ada tahu tuh TikTok, tahu YouTube, tahu. Coba buka YouTube. Oh, Pak Ustadz Nana Gerhana selfie dong. Ulah, cing teh ulah. Manya ya Ustadz selfie jeung rok pono. Akhirnya nyieun solusi, lamun ade hayang selfie jeung Pak Ustadz, wayahna abdi rek neangan baligo partai. Baligo partai diteutekan jadi rokna, Pak. Matak bisi di dia aya baligo partai leungit ku abdi lah. Kakara selfie, selfie deh di penginapan mahal, di hotel mahal, kita di saung aja yuk. Ternyata belah ditu aya kebun buncis, Pak. Tak abdi mah didinya hari teh. Cicing heula walau ka suudon. Gek diuk bari malik ngulon. Abdi nanya, Dek, kenapa Ade bekerja di tempat ini? Dia nangis, Pak. Kunaon ceurik? Berarti aya beban anu gede. Ibarat ibu ditanya ku salaki, kunaon maneh? Bet ceurik, berarti aya beban anu gede teu bisa dicaritakeun.
Abdi ngarobah pertanyaan anak, Dek, apakah punya ibu dan bapak? Tidak, berarti dia yatim. Dek, apakah punya suami? Kabur. Tadi tadi na HP abdi teh pada KM aya foto salaki nu kabur. Deuk di teangan ku aing di dieu tah. Kumisna teh di sisi sapotong. Jika itu nu ditukang. Ya lalaki kudu tanggung jawab lamun boga pemajikan lain culeos. Beresan heula lamun diceraikan simpugu ka pengadilan agama sabab undang-undang 28 sekian lamun nikah sirih tanpa diketahui ke negara maka hilang hukum positif. Leres Pak. Nu rugi adalah kaum ibu-ibu matak tong daek saya teh neng. Lain dapon maneh bunghar dregdog nikah sirih anak urang teu bisa kana kakak. Turuti negara ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Lain beakeun bae nanaon negara. Wah da beger atuh beger. Ai jelema keur beger aki-aki ge ngagolap ongkoh geuning huntu tara nyikat ge aduh mah kasiwak keur beger aral atuh da. Jadi ada punya suami punya kenapa ada ditinggal suami tidak bertanggung jawab ka mana cing teh duka ka Jawa Tengah hari jawaban teh duka ka mana aya fotona Pak Kades bilih Pak Kades hoyong ningal engke nya ngan rahasianya rahasia bisi di desa ieu aya aing tah cing teh ade di ditu aya Pak Kades aya cing teh apaleun Pak Kades yang ada teh yatim piatu apaleun da di data sensus penduduk dina data Dapodik di desa di Pangpang yatim piatu jumlahna sadesa aya cing teh ade nomor nomor hiji eta cing teh Pak Kades apaleun ade teh yatim piatu apaleun tah osok teh cing teh Pak Kades barang bere jawabanana nah wadul wungkul mun keur kampanye jiga nu heuh geus jadi mah wadul hampura Pak Kades lain cek urang cek si itu urang oge cing teh de aya ustad nu sok ceramah di lemur ade banyak cing teh apaleun ade yatim piatu apaleun osok cing teh ustad barang bere ka ade hampura Pak Ustad ulah kasihkeun nah ustad ukur menting ke diri sorangan cadu kamera ka budak yatim hampura tad lain cek urang cek si itu urang oge tah cing teh aya jamaah nu sok pangaosan malam Jumaah yasinan malam minggu sholawatan malahan latihan hadrohan aya seueur pangaosan nya osok cing teh jamaah pengajian barang mereka ade dah ukur gilimring pa alus-alus tiung pa hade-hade gamis waradul wungkul hampura butong kasih gem cek si itu lain cek urang tah dipikir-pikir Pak paingan si eta gawe dinu kitu lantaran urang sebagai umat Islam tidak bisa merhatikan bener ngotak endong gagabah jebut neraka aceng kanu kitu ya bonon neraka gitu ya WTS neraka tong kitu cek saya teh Dek bisa teh ade berhenti bekerja di tempat ini oke saya juga tahu tentang dalil bab ini salah wala taqrabu zina muringkak pada KM nah aya ublag bisa ngadalil zaman kiwari atuh ternyata lain Ustad wungkul nu pinter ngadalil teh termasuk ublag pinter cing teh teuing ade apal dalilna wala taqrabu zina da siang mah abdi ngaos ngan wengi we abdi kieu teh dipikir-pikir buat jamaah urang Pak teuing jamaah bapak kita heucing teh de eureun atuh entong digawe dinu kieu siap naon persyaratanana tikah abdi ku aa abdi kudu kawin si eta teu sudi mang bilih Pak Kades bade di abdi diantar yuk kakara apa jadi solusi dia akan berhenti bekerja di tempat itu ketika kita sanggup menjamin tentang kehidupannya ayo urang can sanggup ngajamin mah tong wakan nuding-nuding neraka Umar bin Khattab didatangan ku penjahat Umar bin Khattab newak bangsat nu ditanya lain bangsatna tapi nu ditanya jelema beunghar zakat yang henteu bener Pak nu maning hayam gemek nu maning hayam ceulina rumpung nu maling hayam panona nolol tapi 271 belenyeh seuri ditewak polisi nyengir teh nu ngagarong timah geuning nah nu maling hayam di teunggelan aya nu maling duit negara kuat bebelenyehan artina kita sudah hilang daripada peradaban hate naon maksudna nu beunghar goreng kalakuan dihormat tapi nu miskin alus kalakuan eueuh nu ngahormat bener Bu asli Pak nu beunghar goreng kalakuan pada ngahormat nah ari nu miskin alus kalakuan eueuh nu ngahormat berarti urang teh ngahormat karena hartana lain ngahormat karena amalna
paingan atuh Allah nyiksa karena dunia urang, gempa di mana-mana, puting beliung di mana-mana, tsunami di mana-mana. Kunaon manusia geus hilang tentang akal budi pekerti tina hatena. Well, aduh, tuh ibu-ibu keproknya boy. Termasuk bab hukum, Pak. Lalaki paling resep lamun nerangkeun bab nyanu, ngaku so. Juk langsung pangkehu matu balakum Indonesia masna wasulasa warubaa geuning ibu anu nolak nyanung teh murtad kafir ngeunah bapak nyebut murtad kafir boro-boro opat tilu hiji we begung. Nabi nyanung di titah Allah, ya ayuhan nabi inna arsalnaka sahidan. Hei nabi, kami ngutus anjeun ka alam dunya sahidan, kudu jadi alat bukti lamun Islam adil, buktikeun adilna ku anjeun. Jadi nabi nyandung nembokeun keadilan. Nabi nyandung di titah Allah, bapak nyandung di titah saha? Mangga, waler. Nabi nyandung, nabi berpoligami atas perintah Allah. Ari bapak nyandung di titah saha? Ibu nu bakal menang ieu. Eudeuh bapak nyebutkeun di titah Allah. Pangkihu matu balakum Indonesia Allah teh yeuh sampe menita nyanung teh dititah heula tahajud, dititah heula sedekah, dititah heula berbuat baik, dititah salat tepat waktu, dititah ke masjid, dititah nulungan, dititah mere maweh kanu yatim. Coba urang tahajud mumul, duha henteu, ka masjid jarang, maca Quran boro-boro, ari bab nyanung sunnah Rasul. Atuh bab nerangkeun hukum teh ulah nu ngeunah wae. Wah, ibu nu ngeunah euy. Matak tengong ibu-ibu juk langsung dina hatena tah. Iya bener cenah euy. Sok urang pikirkeun, bener teh Pak? Nabi nyanung di titah Allah. Ari bapak nyanung di titah saha? Mangga cek bapak di titah Allah gitu. Nabi di titah tahajud, tahajud. Nabi titah duha, duha. Nabi titah sedekah, sedekah. Nabi titah ke masjid ngabangun. Nabi titah infak ka yatim mere. Nabi titah menyantuni anak yatim iya. Henteu juk nyanung. Heeh. Nabi mah da bandungan salapan istrina dibawa ke masjid. Nabi ruku milu ruku, Nabi sujud salapan milu sujud, Nabi ngadoa nu salapan milu ngadoa, Nabi wiridan nu salapan milu wiridan. Coba bapak boga dua bawa ka mushola runtuh harita keneh. Bapak takbir nu kolot jeung nu ngara keur si reweg, bapak sujud nu kolot jeung nu ngara keur cekek, bapak ruku nu kolot jeung nu ngara keur si dengkek, bapak wiridan nu tukang ngap-ngapan, bapak ngadoa dauh nu amin di tempat teh ngelel duanana. Matak jigana keur urang-urang ya, keur urang-urang mada rumah sahengker iman entong make jeung 2 3 tawa 4 lebih baik 1 untuk seumur hidup. Tinggal ibu-ibu keprok, bapak-bapak mah eueuh hijau ge. Da asa dicare. Jadi menjelaskan sesuatu itu kudu aya kronologisna. Termasuk Idul Fitri kembali kepada kesucian. Nu tadi anu suci teh nu mana? Nu la'allakum tatakun, nu orang diem dalam ketakwaan. Itulah kembali suci. Rumusna lamun bapak hayang kembali suci rumusna takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Cing aya nada bedug teu? Ngarah jiga suasan lebaran teh. Allahu Akbar, Allah. Pinter bener. Ieu teh ngetes tadi teh nyaan bisaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Eudeuh mah Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tabeuh deui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sok Pak. Allah. Coba dia aing ngomongkeun batur bisa anu kieu kuat hese. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deui la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu
Allahu akbar walillahil hamd. Suasana lebarannya apaan halal bihalal cenah pinter ieu nu baheula keur asa sok talu teh naon makna dina hirup kembali kepada kesucian Allahu akbar Allah nu maha agung artina jelema nu kembali kepada kesucian ngaagungkeun Allah ngarendahkeun dirina kahartos Pak Allahu akbar Allah nu maha agung berarti jelema nu kembali kepada kesucian adalah ngagungkeun Allah ngarendahkeun dirina artina eueuh kasombongan saeutik-eutik acan nu boga harta teu asa pangbogana nu boga ilmu teu asa pangboga ilmuna nu pinter teu asa pangpinterna sabab hakikatna Allahu akbar Allah nu maha agung urang mah teu walakaya la haula wala quwata illa billah hiji dua la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah eueuh nu ngajadikeun angin Allah eueuh nu ngabisakeun angin Allah eueuh nu sagalana angin Allah eueuh nu ngabeungharkeun angin Allah eueuh anu ngawujudkeun angin Allah wujud Bapa wujud kuring maka kuring cicing di Logawa Pak jauh lemurna teh Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung jauh ka pasar teh lamun hoyong sate kudu boga duit 50.000 padahal sate nambangan saukur 10 tusuk maka Allah maha adil ternyata kuring eureun ngadaharan sate tapi alhamdulillah setiap aya nu hajat mahanan sate terus di Cimaung teh suasana teh tiis Pak di dieu mah rada ngelekepnya ieu ngelekep abdi hareudang mesang di ditu mah wayah kieu geus moal bisa make acu kieu disimut naha tiris bebeakan melak rambutan terjadi rambutan ukur dauna melak kadu terjadi kadu ukur dauna dinu tiis teu cocok melak jati terjadi 10 tahun anger ngajetulna teh kitu terjadi tapi Allah maha adil abdi leos ka Majalengka kamari mawa kadu Majalengka abdi leos ka Subang ternyata di Subang loba pisan dukuh jeung rambutan Subang ternyata Allah itu maha adil ayeuna abdi ka Jawa Tengah kira-kira naon nu bakal dibahankeun ka abdi hah bawang kelak mah nya bawang atuh beuteuy Pak sok atuh naonnya sok abdi ka Tasik mawa ranginang Tasik ka Sumedang mawa tahu Sumedang ka Garut mawa dodol Garut Majalaya mawa boronong piraku ka Jawa Tengah dek lengo inung abdi bakal nanya jang ayeuna maneh ceramah teh di mana kuat lihat teuing balik engke teh ti Jawa Tengah ari kamari maneh ti Tasik naon nu dibawa ranginang aya dodol ti Garut aya wajit Cililin aya Boronong Majalaya cing lamun inung abdi nanya aya ti Jawa Tengah dek naon Pak jawaban abdi wayahna teu panitia lah naon we lah nu penting aya bukti keur kolot pan sagala ge kudu aya bukti cek abdi teh di Jawa Tengah ibu mawa naon deuk kumaha coba ari abdi jelema jujur alah hampura mah ti mimiti kades nepi ka rakyatna teu mahana naon-naon deuk kitu we urang sok lamun bapak ka Bandung naon peuyeum tak ari abdi ka Jawa Tengah naon tah nogasin karek hiji dus teh galega kene namanya hiji naon deui sok apa bawang cikon hayang nempok engke dina dus terus naon deui peuteuy cing tak karek 3 rupa nogasin bawang peuteuy loba cenah Jawa Tengah teh kekayaan alamna teh loba naon deui tah naon deui cau cikon nya tadi cek inung abdi teh kitu wah cenah Jawa Tengah mah mangge baretok keur budak endit ka ditu da loba dulur ditu teh cenah salam baktos ka Pak Kades kitu tadi teh Pak Kades bener cenah ditu mah aya cau gede cenah cing bener teh cau gede teh aya punten merek ketetet leutik tong diasupkeun sabab inung abdi geus ngomongna cau gede dipikir-pikir cek DKM wah ustad ieu mah dibere setengah jam peak nu aya di dieu identitas Pak bener Pak tadi itu panitia teh keur mikir di mana senengan peuteuy maka identitas Idul Fitri kitu tadi Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar inilah identitas Idul Fitri Pak orang kembali kepada kesucian Allahu Akbar mengagungkan Allah merendahkan dirinya
La ilaha illallah ulah sagala di aku da lain urang kabeh oge lamun bener bapak baheula kasep ayeuna eudeuk keneh ngaku kasep geuning kasep mah ukur pupulasan 30 ka handap heueuh kasep 30 ka luhur aduh ibu ge baheula 30 ka handap geulis 30 ka luhur eudeuk keneh ngaku geulis eta mah lain geulis gumeulis orok abu huntuan seuri lucu nini beak huntu seuri muringkak bu aslina buuk hideung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong cepetang jadi balelol lamun bener bapak boga tolak atuh datangna kolot geuning urang teu bisa nolak datangna kolot artina urang teh rendah hadeupeun Allah well nya mah tong sombong hirup mah budak ngora tong asa aing pangorana prakatang prakateteng geus kolot ditajeh batur leweh bapak baheula nuang sukro drok mata kresep nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadon sukro huntu unger hiji-hiji ngadon mengbal di jero kadang-kadang huntu kateleg suka keluar pun bapak ungut-ungutan ya pak tapi da nyaan banyak soca baheula ti dieu ka ditu katempo keneh coba ayeuna geus ruem lain kana bujur pamajikan naon maksudna ieu panon ku Allah dibere burem geus meujeuh pak geus kolot man perem urusan dunia benta urusan akhirat lain tua-tua keladi euy nu geus kolot umur 50 genep 70 ngepelkeun leungeun kieu ngadegdeg pak tapi kuring ora keneh dikepelkeun kieu cicing coba bapak-bapak ngepel kieu geus ngadegdeg artina geus meujeuh geus kolot mah lepaskeun dunia geus meujeuh nyokot akhirat narek kitu wae hirup sok ngora baheula bapak tujah teh ke pamajikan cobian ayeuna tujah teh aduh ngangkat nge hese tapi setiap orang jangan pernah membenci kesalahan di masa lalu karena Umar bin Khattab yang akan membunuh Nabi hari ini beliau ada di samping Nabi cicing kita jangan pernah membenci masa lalu orang kita jangan pernah membenci kesalahan orang kita jangan pernah membenci dolimnya orang kita jangan pernah membenci terhadap kejahatan orang karena Umar bin Khattab yang akan membunuh Nabi sekalipun pada hari ini beliau diam di samping Nabi benarnya Pak kita jangan pernah benci terhadap orang yang membenci Islam yang memerangi Islam entong ngewa entong benci kenapa Khalid bin Walid orang yang benci terhadap Islam hari ini diberi gelar Saifullah pedangnya Allah kita jangan pernah merendahkan orang yang miskin kita jangan pernah merendahkan orang yang tidak punya kenapa Bilal bin Rabah make senal capit tarumpah nageus aya di surga laras ya mata ulah dapon maneh kamari Idul Fitri ngarariung dulur teh aya 5 nu beunghar 2 nu sangsara 3 nah ari dulur anu beunghar nu 2an anakna bontongor ge aduh Raden kanu beunghar nah ari nu sangsara bari budakna bager cucung cia sok nyeri tetep aing ngariung jeung dulur di kitu-kitu cenah Idul Fitri teh kembali kepada kesucian matak ibu teh sesalaman tong sok loba nanya waktunya jadi gede ari ieu sesalaman nyigeung model kuring pan jujur teu acan nikah Pak sesalaman kamari teh sareng sadayana Idul Fitri teh tola'al badru ala bari sesalaman peletuk teh mah aya abah-abah geus nikah cenah acan kur hayang nonyok tah sarua we jeung nyeniran hareupeun hiji waktu papanggih Pak 2 poe aya nu nikah kuring sesalaman jeung panganten eta mah ceuk abah pantaran bapak abah na ceuk abah eta iraha cenah tadek nyusul pangantenan hayang ngonyok kadua kalina ngan budak ngora piraku ngalawan ka kolot cing teh insyaallah bari rada keheul teu dijawab teu dilawan Allah Maha Adil isukna aya nu maot tatangga abah eta datang abdi datang palebah keur dikuburkeun ceuk kuring ka abah bah iraha hadeup nyusul ya di dia ya panitia para pemuda ya tong dibisani daekna pemuda geus untung bisana pemuda geus untung daek ceramah aya pun salah tong disalahkeun ku daekna ge geus untung da bapak ge teu sampurna nu ngaran hirup teh heueuh nya kuring ge teu sampurna Pak nya ge ceuk batur ustad teu mungkin aya kacaletot basana mungkin aya salah di nerangkeunana entong sok neangan salahna kertas warna bodas aya titik hiji ulah sok lalajot titikna aya warna bodas nu lainna
jelema bener pernah salah, jelema salah ge pernah bener. Lara sepuh matak Idul Fitri teh Allahu Akbar ngagungkeun Allah ngarendahkeun diri. La ilaha illallah tidak ada pengakuan diri. Lamun ceuk urang Sunda mah dina wayang ngaleungitkeun diri teh kieu Bu. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca. Wayang Bu. Ai di dieu aya wayang. Untung pateuna bedalang abdi tabeuh lah. Nya murah nya meriah. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria maknana teh la ilaha illallah. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna leungitkeun ka hayang diri datangkeun ka hayang Allah. Bapa daek ka dieu lain ka hayang bapa tapi murni ieu pituduh Allah. Bapa daek ka masjid lain ka hayang diri tapi murni itu adalah pituduh Allah. Nya la ilaha illallah teh ku wayang mah dikitukeun. Na ari wayang dakwah palebah mana dakwah geuning eta aya rahwana pejah. Rahwana teh da samuka, ai pejah teh maot, meninggal. Ai rahwana raja, berat beunghar, sagala boga. Ngan ngaheureuyan pamajikan batur. Saha Dewi Sinta sanggeus aya nu boga Sri Rama atuh puguh salakina amekeun saha Sri Rama dipentang panah ti kayong cep kana jajantungna da samuka. Init ka gunung Sonara Ejong Sonari digencet ku gunung Sonara Ejong Sonari maka datang ke akhirat nu beunghar raja berat beunghar hawok galak datang ke akhirat teu sanggup menjing hareupan malaikat maka disebut ceurik rahwana. Tah bener sok takol torok tok tok. Bener ya mah komplit kerja sama bari sama-sama kerja tenang udah dibikeun ieu tenang atuh mun nya di mana ieu kula poek taya nu ngoncoran hujan taya pipayungeun leueur taya piiteukeun nya di mana atuh anak nya di mana atuh pangkat jabatan kalungguhan nu mawa pangaruh hirup geuningan teu melaan keung kaula keung Gusti balikeun deui abdi kadunya abdi rek tobat abdi rek insaf abdi rek eureun tina kadurakaan abdi rek ingkah tina kadoliman geuningan kieu balukarna jadi jelema anu doraka keungna kaliwat saking poek eueuh nu ngoncoran keung eueuh baturna jalan lempang eueuh nunung tuna di tukang eueuh anu nyingareupanana nya ka mana kula pangbalikan jeung panyicingan balikeun kaula kaduh ceurik rahwana Pak kerennya eta teh lalakuan hirup bapa lamun bedegong di dunya di ditu rek balik deui ka dunya keungeun batur mata kula coba-coba nyebutkeun ya sidik di akhir teh bertahun nyebutkeun betah kumaha eta nu balik deui lamun situ balik deui bapa rek kumaha moal teu luncat harita keneh cacak-cacak jurig eueuh geus dipikasieun komo lamun aya heuh nya Pak bener tuh ternyata ceurik warahwana teh nerangkeun akhirat nu sabenerna poek eueuh oncorna leueur eueuh iteukna hujan eueuh payungna panas eueuh keur iuh-iuhna iwal teh nu jadi oncor iuh-iuhna amal perbuatan diri masing-masing matak disamut ayeuna tong sok lalajo amal batur sabab amal batur oncor keur batur amal urang oncor keur urang inilah makna walillahil hamd kembali kepada Allah, kembali bersyukur kepada Allah. Walillahil hamd, segala puji kagungan Gusti. Nya matak sagala rupa ge balikeun ka Allah. Ibu sangsarakeun bae ibu. Eta teh untung, palebah untung mana? Allah moal nanya harta, moal nanya dikapake kana naon, moal dinanya ti mana eta harta. Kauntungan jelema nu sangsara hisaban hiji geus leungit. Tapi nu beunghar bakal ditanya ti mana harta, dipake naon, ti mana sumberna. Laras. Coba nu sangsara ditanya ku malaikat di mana harta tinggal kieu ari malaikat kos nu teu nyahopan teh gableng
tinggal gitu. Matak di dunia nu sangsara jiga nya malaratrosa, dia akhirat bisa jadi untung karena hisaban leungit hiji. Nya, matak wilujeng ka nu sangsara. Ai cek nu sangsara teh mending aing. Tapi angere baur teh hayang beunghar. Nya. Tuh, man robuka, man nabiyuka, ditanya saha nabi anjeun, saha pangeran anjeun, ti mana harta anjeun. Coba nu sangsara ditanya harta. Cek abdi jawaban teh anu tadi. Ai malah ikat khususnya nyaho wae tuh. Cek malaikat kunaon make teh nyaho. Dituliskeun teu pan teu gablek aing mah. Matak jelema nu boga harta tong sombong di akhirat bakal ditanya kudu siap-siap jawabanna. 1 juta bikeun 25.000, maka nu 25 bakal ngajawab karena angka 875. 1 juta keluar 25, maka nu 25 engke ditanya ku Allah ti mana harta dipake naon, bibir urang bakal balem, ukerang bakal diuk bari heheotan, lamun aya rokok mah rokok ditu ongkoh, kopi ongkoh. Nu ngajawab ternyata zakatna eta Gusti abdi buktina yatim kebantuan, miskin katulungan, tak ieu buktina abdi zakatna. Tuh watak nu baleum harta sing balager lain geus nyaho zakat tapi mumual zakat hayang beak teh. Bener tuh Pak? Sama tak iya panitia meren ladang udunan meren panitia leres nya abdi tak apa jumlah tak apa dapan loba nu nanya ari ustadana cenah sabaraha targetna abdi teu target lah aya bikeun henteu nya pirakulah da batur ge osok mere lah tapi teu target gitu. Pak Kades biling ke bade ngayakeun Agustusan gitu sok we teu nanaon sok asli tenan bisi Pak Kades kayak abdi moal pernah narif harga moal ngewa teu meunang ulah teu meunang ngajual ayat kami cek Allah ku barang nu murah berarti nya da bapak mah hartikeun we salah wae. Oh berarti cenah nu mahal mah meunang lain kitu udin. Lamun bapak init ka pom bensin di dinya aya tulisan no smoking dilarang merokok. Lolo jelema boloho euy nu dicarek teh ngarokok ngadurukan yuk ditembak polisi atuh. Boro-boro ngadurukan ngarokok wae teu meunang, boro-boro ku harga mahal nu saeutik wae geus teu meunang. Matak abdi mah ikhlas lillahi taala. Abdi datang ka dieu sim kuring ceramah di dieu andai kata bapak teu mere ka kuring teu ngongkosan kuring atoh Pak nama kejeng atoh cek ilmu hakikat abdi datang ka dieu 3 pahalana. Hiji kuring mawa mobil make bensin berarti sodako harta. Kedua kuring nerangkeun agama berarti sedekah ilmu. 3 silaturahmi nu teu wawuh jadi wawuh berarti kuring geus ngayakeun silaturahmi. 3 pahala lamun panitia teu mere jeung teu ngongkosan. Kumaha atuh lamun panitia ngongkosan nu 3 pahala leungit ngan duit meunang tinggal tanya bapak tah kuring. Eta kitu maneh Ustad milih duit milih pahala kira-kira eta abdi jawaban bakal nu mana Pak? Milih pahala milih duit. Ari ibu seserian. Pantilu pahala kuring ka dieu teh ngan lamun teu dibere duit lamun dibere duit nu 3 leungit duit meunang tak kira-kira abdi sok tempo teh ong kira-kira abdi bakal milih duit bakal milih pahala. Astagfirullah suudona bebeakan tadi teh pengajian teh kudu bersih hate ari ibu nah suudon lain suudon sana ibu mah naon gitu nempo banget gitu mah banget hejo karena duit. Taya barudak hadroh ieu teh 3 pahala teh barudak pahala mau motor make bensin hiji sedekah harta tadi nabeuh sholawatan berarti pahala bersolawat katilu silaturahmi ti marana ieu teh sadesa teh oh sades sa kades oh sanes oh berarti pahala silaturahmi lamun teu dibere duit ngan lamun dibere duit nu 3 leungit rek milih mana kumaha rek milih mana benar tuh Pak barudaknya milih duit jadi orang bikin kesepakatannya milih duit timbah pertanyaan ti mustami eta kitu ai pahala deuk kumaha kewerek nyieun di lemur disangkana teh pahala teh bedog artina batur nyebut hubudunya ka kuring batur nyebut hubudunya ka budak hadroh itu wajar karena orang ngalepaskeun pahala katimbang melaan duit. Bapak ge sarua lah nya Pak Kades asli ibu ge tong sok fanatik sarua lah anger pengajian eueuh pincuk mah isuk ngomong panitia teh hanas udunan gede pincuk kuat eueuh tuh
Matak walillahil hamd, jelema nu bersyukur, jelema nu ngeunah hate, jelema nu nyaman, jelema nu aman, ieu teh jelema nu kembali kepada Allah. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Matak lamun segala puji bagi Allah, hirup ulah pupujieun. Jelema nu pupujieun mah Pak, lamun salat keur loba batur dibaca Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ai keur loba batur, palebah salat keur sorangan alif ba ta sa, capek sih eta mah hirup teh. Kacau jelema ria mah kitu. Boga kongkorong ibu-ibu, panyakitna ria, diedeng-edeng. 20 gram ya teh meni rujit tong ngomongkeun harta kanu teu boga tong nyaritekeun sawah kanu teu boga sawah tong nyaritekeun imah kanu can nyieun imah leres Pak tong ngomongkeun kongkorong kanu teu make imeh ieu mah golang ti dieu nepi ka dieu kuat hese jigana teh leumpang ge nyampur pangajian teh kuat digidogeun hayu ngaos nanaona nya Pak berarti ujub riaku hartana maka harta eta nu bakal ngajejek kana jurang kahinaanana. Fatimah make cincin ku Nabi ditanya Fatimah ngangge cincin sumuhun ya Rasul geus di jakatan acan cukup lamun can jakat eta cincin nganterkeun kana neraka sanajan anjeun putrina Nabi Muhammad tuh cing aing hayang nempo da ngarange ibu atau jarakat aral ya Pak malahan ibu teh harta bana dipake ku ibu teh ti saha duitna ti salaki jadi ibu lamun diberi duit ku salaki pake dangdan ge keur heunaha atuh wedak ti salaki lipstik ti salaki ai dangdan ukur batur kaulman jiga ratu di imah jiga babu di kamar jiga hantu eta ku sagala dipakena beungeut make pupur panon make bonteng bibir make jeruk asa hees jeung jus atuh da tandana jelema walillahil hamd dikembalikan sagalana ka Allah lamun duit ti salaki dibalikeun ka salaki inilah makna walillahil hamd lamun sagala rupa ti Allah dibalikeun deui ka Gusti Allah bisa ti Allah maka pangabisana dipake taat ka Allah ilmu ti Allah maka ilmu dipake tawadok ka Allah jabatan ti Allah maka jabatanna dipake ladang ibadah keur ka Gusti inilah walillahil hamd tah la'alakum tatakun teh eta astagfirullah jam 12 Gua Pak. Nah, Bapak teh mitoha abdi lain. Lanjut. Abdi sadar cicing di Jawa Tengah, dulur teu boga geus. Bari ti dieu ka ditu 4 jam, mun jam 12 jatuh 2 3, tuh jam 4 pidatangeun. Cuk si Bapak lanjut, nah hoyong duit ka tebu sabaraha Abah. Bapak hoyong tebu sabaraha rengsena. Oh, hoyong duit ka subuh. Mangga we, pakades jeung Bapak, urang mah urang baralik lah. Cek si Mandra mah sombong amat tapi ka hartos Pak hampurannya kuring ngadugikeun ku bahasa Sunda heuda bisi taktek tau ku Indonesia teh tapi da tadi geuning nu sambutan ti ketua panitia wah cing teh jongjon kana hate Sunda Pak Kades Sunda ngan memang Sunda di ditu jeung Sunda di dieu rada beda ai Sunda di ditu mah nadana ge beda Pak lamun Garut tah Garut mah rada punten tarada kitu Garut mangga Garut eta tah lamun di dieu mah tegeug nya tuturkeun urang kitu di dieu Bapak tah lamun di Garut mah tuturkeun urang kitu tah Garut mah ai di dieu mah Jawa Tengah mah rada tegeug gitu jadi rada keung urang lamun ngomong jeung urang dieu teh tadi nu mapageun geuning cing teh Kang sahat cageun walas jadi aya perbedaan nada pirage tah lamun ka Banten kasar Banten geradahar jeung daging kotok ngagebeg abdi da kotok mah di Bandung mah ti kotok Pak nepi ka abdi ngahuleng wah sing teh barudak tong dahar nah piraku urang di Paraban jeung ti kotok ternyata tok teh di Banten mah daging hayam jadi lamun nyarita teh rada keung gitu tah lamun maraban hayam di dieu jeung di Garut beda di Garut mah maraban hayam teh alus kur titit tah Jawa Tengah mah ku sabtegeug moal kur titit moal kitu meureun eta ge tah lamun di Tanjung Kuring maraban hayam teh bari nyiniran minantu sepuh
minantuna meureun geus lila teu usaha araleun meureun mitoha hayam datang kur tititit bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun minantu matak isukna teh hayam teu leungit nah dipaehan ku minantuna. Jadi aya perbedaan. Kan bahaya we. Ya tadi gitu pas dijemput rada ruas gitu. Tuturkeun urang. Cing teh ya di mah nyentak tak. Jadi abdi teh asa disentak. Dalam munten abdi mah hayu sareng jeung abdi sasarengan sareng siguring kitu teh abdi mah. Ayo tuturkeun jeung urang. Ceuk hate ai si eta dendam kunaon ka urang sih. Jadi aya perbedaan kata. Kan bahaya. Tapi ya Pak Kades bade ngulum teh. Kanggo Agustusan bade. Iya orang sepaket yang barudak lah. Ya apa di naraga 7 kan di Indonesia. Indonesia ya. Berarti kaping 17 Agustus hari kemerdekaan gitu Pak Kades. Piraku tadi peringati gitu. Pak Jokowi wae selaku presiden geuning memperingati mah nya Kades ieu teu aduh Gusti Agung atuh teu cinta NKRI gitu. Tamatak lamun cinta NKRI barudak ke urang babarengan deui nya di desa Pak Kades geus janji bieu lamun henteu tagih ku sararea. Tuh, Bandungan bahasa Pak Kades, insya Allah cenah Pak, insya Allah teh 80% ungeuk. Tapi sekdes nu mikirna ti mana anggaranana. Kan bahaya lah, pokoknya rek aya anggaran rek eueuh insya Allah abdi hadir Pak Kades. Aya di ulem, aya henteu marek naon ka dieu. Hadirin kaum muslimin, cekap sakitu. Mudah-mudahan aya guna jeung manfaat. Khusus ke di pribadi sim kuring da ieu lain mapatahan bapa lain mapatahan ibu hakikatna mah mapatahan awak kuring jelema luhur elmuna bakal sadar kana kabodohanana jelema nu leuwih wabuh ka pangeranna bakal poho kana kasalahan batur bakal mung nempo kana kagoreng patutan batur sabab jelema nu makrifat ka Allah bakal wawuh kana kagorengan dirina sorangan katimbang wawuh kana kagoreng patutan batur sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalametan lawangna kabagjaan kembang sinetik sanebaran sari tutup lawang si gotaka. Ibu angkat panangan nu katuhu 1 2 3 dadah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.